Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana patepang deui sareng pacepi dina mata pelajaran bahasa Sunda. Dina dangkat ayeuna urang baris diajar pupuh kinanti. Nanging sataacan urang sadayana diajar pupuh kinanti, langkung ti payun urang wawanohan heula. Wawanohan teh janten kenalan heula naon atuh ari pupuh teh sareng kinanti teh naon gitu nya. Saparantasna urang wanoh naon pupuh nembe engke di akhir urang nembe praktek nyanyikeun atanapi ngahaleuangkeun atanapi ngagalindengkeun pupuh kinanti. Urang langsung wae nya. Di dieu pembahasanna nganggo bahasa Indonesia supados ngamudahkeun sok sanaos pacepi bahasa pengantarna nganggo bahasa Sunda. Pupuh nyaeta atau pupuh merupakan salah satu karya sastra yang dimiliki oleh suku Sunda. Pupuh sendiri adalah puisi tradisional yang menggabungkan antara seni dan lagu Sunda. Dina ieu kalimah urang tiasa aranjeun tiasa uninga. Oh ternyata gitunya. Oh geuning yen pupuh teh salah sahiji bentuk karya sastra. Karya sastra anu dipiboga ku suku Sunda nyaeta ku urang Salarea nya ku Sararea. Tah pupuh teh beda sareng puisi pada umumna gitunya urang panginten kantos diajar puisi tah ari pupuh memang puisi pupuh teh karya kumaha nya janten puisi tradisional gitunya nanging ari pupuh mah salian ti eta teh dicampur atau aya sentuhan gitunya alias sentuhan seni suarana gitu aya laguna gitu aya lagamna gitu. Nah urang lajengkeun wae jadi tos ku urang ka sadayana kauninga wireh pupuh teh nyaeta karya sastra tradisional gitu, karya sastra anu dipiboga ku masyarakat Sunda. Masyarakat Jawa oge naon kagungan pupuh nya pupuh. Urang lajengkeun. Aya pupuh kinanti. Janten pupuh teh rupi-rupi aya 17 pupuh nya. Aya pupuh pucung, aya pupuh ladrang, lambang, gurisa, jurudemung, wirangrong, kinanti jeung sajabina. Tah tiap-tiap pupuh teh miboga non ngaranna teh pesan gitu nya, miboga makna. Jadi miboga pesan anu beda-beda. Aya anu dina jero pupuhna teh nepikeun gitu kan, nepikeun sumanget juang seperti dina pupuh Durma gitu. Terus aya oge kapeurih gitu sapertikeun dina pupuh Mas Kumambang nya. Terus jadi setiap pupuh teh miboga pesan atanapi pesan jeung ieu intina mah janten temana beda-beda. Setiap pupuh teh miboga tema beda-beda gitu. Tah ari anu disebut pupuh kinanti teh nyaeta pupuhna dina jerona teh tinggal bila disatukan artinya menjadi suatu waktu yang ditunggu-tunggu atau dinantikan. Jadi di jero makna lirik anu aya dina pupuh kinanti teh nya artina mah atau ngadugikeun nganti gitu menunggu perkara atas sesuatu hal anu dinantikan. Urang diajar pupuh bakal pakait jeung sababaraha istilah lainna sejenna. Ya kahiji nyaeta padalisan. Ari padalisan teh nyaeta baris nya. Baris. Saupam dina ieu urang ge kan sok nyarat lirik lagu tah dina bait kahiji sok
kadang aya nu 4 baris, kadang aya anu sabaraha baris benten-bentennya. Tah baris teh dina basa Sundana atanapi dina ieu pupuh, dina pupuh mah diistilahan padalisan. Terus kumpulan padalisan nyaeta kan bait nya upami dina umumna mah tah dina ieu mah dina pupuh disebatna pada. Jadi aya bait kahiji bait kadua, mun dina pupuh nama berarti pada kahiji aya pada kadua. Tah tina sapada teh tina sabait teh kitunya aya anu 4 padalisan, aya anu 5 padalisan. Jadi dina pupuh dina macam-macam pupuh ieu dina sabaitna teh aya nu 4 padalisan atau 4 baris, aya nu 5 baris benten-benten. Tah ieu teh salah sahiji aturan. Jadi pupuh teh terikat gitunya, kaikat ku kauger ku ieu ku jumlah barisna gitu atau ku padalisanna, terus guru wilanganna dina unggal padalisan, terus guru laguna gitu. Amun terus iya guru wilangannya, jadi dina unggal baris non namina teh guru wilangan sareng guru laguna benten-benten. Naon sih ari guru wilangan? Guru wilangan teh jumlah banyak suku kata dalam yang terdapat di pada setiap akhir barisnya. Jadi dina pupuh teh diatur jumlah barisna dina sabait teh nya, dina sapada tadi terus diuningakeun pada teh baris pada teh bait. Tah dina sabaris eta teh jumlah suku katana, jumlah engang anu sok disebut guru wilanganna teh diatur. Terus aya oge istilah guru lagu. Dina baris oge diatur bunyi vokal terakhir. Bunyi vokal teh nyaeta huruf hidup a i u e o. Lamun dina Sunda mah a i u e gitu. Aya o. Jadi langkung seueur. Tah lamun guru wilangan mah jumlah suku kata, lamun guru lagu mah nyaeta bunyi vokal terakhir dalam setiap baris atau padalisan. Sora panungtung. Tah di dieu nya sora panungtung. Terus tadi terus diuningakeun dina setiap pupuh teh pesanna maknana teh beda-beda, temana beda-beda. Tah di dieu tingali. Sedangkan watak adalah karakter, sifat, makna atau tema dari isi yang dimiliki oleh pupuh tersebut. Sedangkan aya istilah watak nu artina karakter. Jadi aya watak pupuh kinanti, aya watak pupuh pucung. Naon atuh ari watak teh? Watak teh nyata sifat, karakter, makna atau tema. Pupuh kinanti kan tadi temana penantian nya, watakna penantian. Tuh aya pupuh sinom, pupuh dangdang gula, kinanti, asmarandana, lambang, mas kumambang, pucung, ladrang, balakbak, pangkur, magatru, juru demung, mijil, wirangrong, gurisa, gambuh, duruma. Dina tiap pupuh teh, dina tiap pupuh tuh pupuh durma polana 12. Ari 12 teh naon? Jumlah suku katana dina baris kahiji. Baris kahiji kudu 12 suku katana, tungtungna kudu bunyi a. Baris kadua kudu 7 suku katana atau ngangna. Terus sorat panungtungna i. Terus baris katilu genep suku katana, panungtungna a. Baris kaopat 7 panungtungna a. Kalima 8 suku kata, panungtungna i. Terus ka sabaraha teh 1 2 3 4 5 kagenepnya ieu 5 suku kata, panungtungna a. Terus ena ka 7 suku kata, panungtungna i. Tah pupuh durma 1 2 3 4 5 6 7 baris teu meunang dikurangan. Urang oge tiasa
ngadamel lirik lagu keur pupudur mah tah urang teu meunang ngurangan jadi 5 baris tapi kudu sesuai aturanna 1 2 3 4 5 6 7 baris. Terus per barisna kudu aya sabaraha suku kata, sora panungtungna naon. Tah pupudur mah teh watak atau tadi naon watak teh tema bersemangat, sumangat, amarah gitunya, ambak besar, berbesar hati atau gede hati. Tah ieu mun pupuh gambuh naon? Sakit hati, bersedih hati, bisa pula karena ketika berada dalam keadaan sulit, kasusah. Tah ayeuna urang lajeng wae ka pupuh kinanti. Ari pupuh kinanti teh diwangun ku sabaraha padalisan 1 2 3 4 5 genep. Oh, genep padalisan. Genep padalisan atau genep baris. Baris kahiji kudu aya sabaraha suku katana atau engangna guru tadi disebutkeun yen guru jumlah suku kata teh disebut guru wilanganna. Nah nya tah baris kahiji kudu 8 guru wilanganna teh. Bunyi vokal terakhirna naon kudu u tuh tah ieu u. N sok sanajan eta n da n mah lain huruf ieu non huruf hirup tapi eta mah huruf paeh. Jadi eta mah lain guru lagu n mah anu guru lagu nama u sok sanajan henteu panungtung tapi ti antara bunyi vokal nu lainnya eta terakhir. Baris kadua kudu 8 i tuh tinggal i ieuna jumlah suku katana 8. Kumaha atuh ari nangtukeun jumlah suku kata ulah, arek, lanca, linci tuh 8 nya. Terus anu katilu tingkah pola sing merenah oge 8 a. Tur bisa ngajaga diri 8 i. Tah ieu mah bunyi vokal sora tungtung i teh da memang i ieu mah nya. Ari nu ieu mah h tapi da lain eta mah lain guru lagu. Guru lagu nama a. Kan bunyi vokal ngaranna ge. Terus salamatna kahirupan 8 a. Bagja lahir reujeng batin 8 i gitu. Watak pupuh kinanti perasaan sayang atau kanyaah menungguan atau bisa pula khawatir dedeupeun. Tah kitu. Sakali deui ieu anu disebut padalisan teh ieu padalisan kahiji, padalisan kadua, katilu jeung sajabana. Tah kumpulan tina padalisan ti luhur ka handap ieu pada atau bait. Tah ieu sapada aya sabaraha padalisan jiwa lupa 5 genep. Terus dina padalisan kahiji dina pupuh kinanti kudu aya sabaraha suku kata 8. Kebetulan deui. Kaleresan dina pupuh kinanti mah sadayana sami gitu dina setiap padalisan teh ngan 8 suku kata. Tadi jumlah suku kata teh disebut guru wilangan. Terus sora panungtung disebut guru lagu gitu. Nya tah eta teh aturan dina pupuh anu teu meunang dilanggar. Urang tiasa ngadamel pupuh kinanti lirik laguna tiasa urang ge itu tiasa ngadamel da lirik lagu pupuh teh beda-beda da batur ge berarti aya anu tiasa ngadamel ngan tetap urang teh kudu sesuai jeung aturanana kudu sabaraha baris guru wilanganna guru laguna gitu. Cara membuat pupuh kumaha 2 langkahnya kahiji teh mah pupuhna kira-kira urang hayun kumaha anu sedih anu senang atanapi kumaha. Rancang rumpaka berdasarkan jumlah padalisan ku urang nembe we didamel lirik laguna nya sesuai sareng jumlah padalisan aturan anu tadi kudu sabaraha kira-kira ieu. Oh ieu mah pupuh wirangrong 1 2 3 4 5 genep nu ieu tuh pupuh guru isa seueur pisan sapadana atau sabaitna nya. Urang damel lirik lagu berdasarkan jumlah padalisan setiap pupuh tersebut. Misal bade pupuh kinanti nya berarti sabaraha tadi? Genep. Terus guru lagu atau bunyi vokal akhir tiap padalisan oge ku urang atur gitu. Guru wilanganna jumlah suku katana oge sama ku urang teh kedah diperhatoskeun tah gitu. Pupuh kinanti dibentuk dari pola guru wilangan dan guru lagu. Sekedap ya.
Ayeuna mah urang langsung we prakteknya. Urang praktek tangke ieu teh aya tugas dikerjakeun dina buku bahasa Sunda. Hitunglah guru lagu dan guru wilangan pupuh di bawah ini. He manusia mana mun dinyanyikan mah he manusia manakan nyaya teuing tah ieu teh 12 suku katana teh he manusia mani kaniaya teuing 12 suara tungtungna naon pan tadi diwartosan bunyi vokal ge mah sanes vokal tah ieu panungtungna i jadi 12 i tah tugas hidup nyata anu baris kadua dihitung guru wilangan sabaraha bunyi vokal akhirna naon katilu sami kaopat sami tulis we dina buku bahasa Sunda teras hasilna dikintun KKI tilu bahasa Sunda gitunya. Ayeuna mah urang langsung wae diajar pupuh Kinanti. Budak leutik bisa ngapung babakuna una peuting nguriling kalayangan neangan amis-amis sarupaning bubuahan itu weh heula urang bolak-baliknya. Budak leutik bisa ngapung sok hiji dua tilu budak leutik bisa ngapung. Nah anu kadua na baris kadua pada lisan kadua babakuna pungna peuting babakuna pungna peuting budak leutik bisa ngapung babakuna pungna peuting. Ayeuna baris kadatilunya pada lisan katilu nguriling ka kalayangan nguriling ka kalayangan nguriling ka kalayangan cing tiluhur budak leutik bisa ngapung babakuna pungna peuting nguriling ka kalayangan gitu. Ayeuna pada lisan kaopatnya neangan nu amis-amis neangan nu amis-amis sakali deui neangan nu amis-amis. Coba urang tiluhur dugikeun ka neangan nu amis-amis ji dua tilu budak leutik bisa ngapung babakuna pungna peuting nguriling ka kalayangan neangan nu amis-amis. Ayeuna urang baris kalima sarupaning bubuahan sarupaning bubuahan han gitunya sarupaning bubuahan hiji dua tilu sarupaning bubuahan sakali deui sarupaning bubuahan. Terakhirnya naon wae nu kapanggi naon wae nu kapanggi sakali deui naon wae nu kapanggi. Urang tiluhur dugikeun ka handap. Budak leutik bisa ngapung
kitu we ieu ge aya lirik nu benten nadana masami we ari beurang ngagarantung euteup dina tangkal kai disadako koreakan cik hempek ku bapa pikir nu kitu naon ngaranna lolong lamun teu kapanggih. Tapi urang mah ieu we fokus anu baris kahiji fokus tah tugasna dinten ayeuna sok atuh ieu dipelajari voice note-na dikintun deui ka Pacepi nya ieu dikintun teras we ieu anu sekedap dan ieu dikerjakeun ke ieu di SS nya dikintun mangga hasil nama anu ieu mah dikintun ka KI 3 pami anu voice note pueuh mah ka WA wae. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.